Nyata geningan supata ti ilung maung teh ayeuna jadi kanyataan. Sabab jelas kabandungan ku diri aing anu jadi anak anu kakargalihirkeun teh bet kieu kaayaan geningan. Nyaan aing dorakati anak maung meunang. Diri aing bener-bener benangku eta supata. RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 106,8 FM, Gita 85,8 FM, midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak jimat awakin nu jadi tilam ka eling Bapa teu boleh ngapi ngajarin bareng jeung peuting Si Belang. Naskah hiasana Yat R. Garapan Mang Inoy. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadar takdir teu beunang pungkir kadar teu beunang disinglang. Para kanca sadaya nyanggakeun Si Belang. Ulin Karangnunggal mangrupa ilmu silat anu memang mibanda kaistimewaan. Malah henteu sambarangan jalma bisa neuleman eta pangarti. Sabab merlukeun latihan-latihan khusus. Kupang jejehna Ki Jolad leungeun bardan anu katuhu anu buntung samet pigelang disabet medog ku si Gimal tea diganti ku besi seukeut. Itung-itung gaganti pakarang puguh bardan geus moal bisa metakeun deui bedog leungeun katuhuna sabab buntung. Ki Jolad terus ngalatih deui bardan. Da memang geus aya dadasar anu kuat puguh kungsi jadi muridna Ki Sampur atuh teu matak aneh. Lamun dina mangsana neuleman ilmu ti Ki Jolad oge henteu hese. Bardan memang calakan jeung cepet daya tangkepna dina narima naon rupa ilmu silat ti Ki Jolad. Dina poe isukna bardan lunta deui ka lembur. Pang-pang nama hayang ngayakinkeun ngeunaan kaayaan nu jadi pamajikanana. Akhirna meunang katerangan ti salah saurang pangeuseupi lemburan yen Suwangsih anu mawa orok jeung Mang Obel teh lunta terus dipegat ku rampog si Gimbal. Malah akhirna nepikeun ka orok mah jadi mangsana maung. Sedangkeun Suwangsih jeung Mang Obel dibawa ka tempat pamukiman rampog si Gimbal teh. Datang deui nepungan ka guruna nyatana Ki Jolad. Dibarung ku hate anu panas negrakeun maksudna geusan ngajorag ka tempatna si Gimbal pikeun nulungan nu jadi pamajikan jeung Mang Obel anu tetuah teu dosa. Ki Jolad jeung pamajikanana silih teuteup. Duanana memang teu saluyu atawa teu nyaluyuan kana maksudna bardan. Harita Ki Jolad kadengi anu cumarita. Ari cek agi mah ulah waka wawanianan ngajorag ka tempat rampog si Gimbal jang bardan. Sabab kangalaman si Gimbal ayeuna beda jeung si Gimbal waktu ti heula jang. Nah beda kumaha kitu Ki? Piraku kuring kudu cicingeun nu jadi pamajikan aya di tempat si Gimbal. Jeung naon perlu na make jeung diculik segala rupa. Bardan masih keneh nafsu. Ambu Jolad milu mairan ku caritaan. Ke tenang
tenang heula Ujang. Ulah buru-buru ku nafsu Ujang. Sing tenang heula tuh. Serengkeun rampok si gimbal teh lain hiji dua ayeuna mah jumlahna. Kudu tenang pikiran mah ulangan kudu mazhab kana nafsu wungku Ujang. Ki Jolad harita terus cumarita deui pang-pang namah mere nasehat kanu jadi muridna. Yeuh Jang Bardam. Ulah boronging ajeuna Jang Bardam ngajorag gadatangan sorangan. Sanajan bareng jeung Aki malah bari dibantu ku sababaraha urang deui batur, urang tatentang tu bisa salamet. Geus nyaho ayeuna mah sababaraha urang jumlah anggota rampok si Gimal. Bardan ngawalon bari gideug. Henteu Ki. Nah aya sabaraha urang kitu jumlahna teh Ki? Memutkeun bejang bisa dipercaya. Jumlahna anggota rampok si Gimbal dina waktu ayeuna teh jumlahna teu kurang ti 40 urang. Kabehanna mah jalma-jalma anu ganggas jeung garang hungkul. Licik. Sawang ayeuna kurang. Mabaris mampu upama teh mah urang ninghaleupan kakuatan anu jumlahna sakitu. Ulah gagabah Jang. Ulah gagabah. Ulah getas harupateun gancang pincang heukeur naon atuh ayeuna ku Aki diwaris ilmu deui lamun Ujang ngadon rek sosoroh jiwa. Pikirkeun heula leuwih asak Jang Bardan. Bardan tungkul bari ngarahu. Muntabna hate anu panas jeung caritaan Ki Jolad anu jadi guru memang teu salah. Pugu lamun dirina maksakeun maneh ngajorag tangtu be ngan ukur sosoroh jiwa. Tapi sabalikna lamun dirina ngantepkeun kanu jadi pamajikan sarta nu jadi anak nepikeun ka hanteuna di mangsa kumaung beut henteu kuat nahan geterna rasa amarah geusan ngadu jiwa jeung si Gimbal. Ningali Bardan masih kene cicing tacan cumarita, Ki Jolad terus harita kedal di lisan. Dumata ari jek Aki mah memeh ngayakeun tindakan kudu dipikir ala anu azak Jang Bardannya. Dipikir heula anu azak. Ulah nebikeun ka ancur memeh laksana non rupa anu jadi maksud jeung tujuan urang. Sabab gernaon urang ayeuna hese capek lamun rek nyangkere jadi bangke. Leuwih nanti eta kudu inget. Jeung kudu diingetkeun Jang. Masih keneh panjang poe teh. Urang kudu asak tinimbangan. Sesengkeun pangarti ti Aki teh ngan sakedeung deui oge tamat. Parat diturunkeun kabeh ku Aki. Lamun geus lulus mah meureunnan tulus jadi jago teh. Atur sarta pikirkeun cara nu hadep bikin ngaruntakeun rampok si Gimbal. Sabab ieu lain kewajiban urang wungkul, tapi kewajiban sakabeh jalma anu hayang tentrem jeung aman kahirupan. Ajak gawe bebarengan jago-jago sejen anu boga tujuan sarua. Itu teh Aki mah Jang Bardan. Panjang lebar harita Ki Jolad mere nasehat kanu jadi muridna. Bardan ngan ukur unggut-unggutan. Ambu Jolad harita terus nyarita deui bet asa kurang sugema lamun teu milu cumarita teh. Ambu sakali deui miharep ka Jang Bardan. Ulah gagabah dina ngayakeun tindakan Sujang. Pugu memang kamapum ari hate matang tu nafsu. Ngan lebah dia urang kudu asak tinimbangan.
Kang ngaranna aduh harapan jeung jam lajeng rampog tangtu beda deui sing harapan jeung jam mah biasa Jang Bardan. Akhirna Bardan kapaksa nahan geteran amarah jeung rasa panasaranana bari janji dina hatena tutas hasil neleman ilmu silat ti Ki Jolad anu geus nyalametkeun jiwana sagaligus anu geus ngangkat dirina jadi murid. Bardan bakal datang gesan balitungan jeung si Gimbal anu geus ngancurkeun kahirupan rumah tangga jeung kulawargana. Hampura Wangsi, akang bener-bener bingung dina waktu ayeuna. Sabab lamun akang maksa datang, tangtu akang ngalayang jiwa. Beuki lugina jeung sugema meureunan si Gimbal upama akang nepikeun ka ajal. Hampura Wangsi, ngan kudu sangka Rana anak urang bet nepikeun ka kitu geuningan nasibna. Bardan hatena galecok sorangan bari nyambat kanu jadi pamajikan jeung anak anu tetela geuningan bet jadi mangsa nasi belang. Geus Jang Bardan, ulah loba pikiran anu lain-lain ayeuna mah Jang. Wayahna ceuk aki oge kadalikeun diri pinuh ku tinimbangan. Sabab dina waktuna anu tangtu hidup tangtu bakal mampu ngayakeun balitungan jeung si Gimbal. Hayu ayeuna mah urang nerukeun deui latihan Jang. Ngarah tereh anggeus yeuh pangarti ti aki. Ambu nyanguna geus beres jeung geus melem azin nikmat teh geura geus ngesang mah nya. Ayo urang latihan deui Jang. Bardan kapaksa nuturkeun lengkah suku nu jadi guru nanuju kaburuan imah anu biasa sok dipake latihan ku dirina duaan dina mangsa neleman ilmu silat anu disebut ulin Karang Nunggal. Di harita Bardan leuwih soson-soson dina neleman pangarti ti Ki Jolad anu jadi guruna. Anu memang karasa ku Bardan kanyaah jeung perhatianana. Leuwih nati eta pikeun Bardan mah memang ngarasa kahutangan budi. Dalalamun teu ditulungan ku Ki Jolad mah geus tangtu jiwana bakal ngalayang ku pihak rampog si Gimbal waktu keur dihurup di Pasir Macan teh. Waktu terus lumaku marengan muterna alam tan Ki Jolad anu jadi guruna gesan lumampah mangsa ngalaksanakeun pancen hirup ngamalkeun pangarti pikeun sasama bari sakalian hayang nyilidik ngeunaan kaayaan Suwangsi anu aya di tempatna rampog si Gimbal. Tah Jang Bardan geus waktuna ayeuna mah miangnya. Agi oge demelang mangsana hilap rumingkang gunakeun pangarti nu kacangking pikeun kapentingan sasama. Sarta kade ulah poho Jang, ulah gagabah. Sing jadi jago sajati nu ngamakeun elmu tanpa pandang bulu jeung buruhnya. Asal aya dina jalan anu bener, ya nu kudu diingatkeun Jang Bardan. Nampi nuhun Aki, nampi nuhun Ki Guru.
Memang kitu tujuan jeung maksud anu aya dina hate. Sabab ilmu tanpa diamalkeun lir ibarat tangkal anu tanpa buahan. Ambu Jolad da puguh geus asa ka anak meureunnan. Da puguh geus lila Bardan aya di dinya. Katambah deui Bardan memang titip diri. Teu matak aneh lamun nyaaheun teh harita Ambu Jolad milu mairan. Ngan kade Ujang. Isuk jaganing pageto lamun geus laksana naon rupa pamaksudan jeung tujuan. Ulah poho ulah mikeun. Datang ulin ka dieu nya. Bardan ngabagi paneutupna ka Ki Jolad jeung Ambu Jolad anu pikeun diri nama memang ngarasa kahutangan budi ku ieu dua jalma. Anu tetela geus ngajait hirupna anu meh bae jadi korban rampok si Gimbal anu geus nandasa ka dirina. Teu lila Bardan terus cumarita deui. Kaki Guru oge Ambu kuring tangtu beh moal poho piraku make dipohokeun sagala rupa. Jeung piraku kuring kudu poho kana naon rupa kahadean Ambu oke aki di dieu. Kalawan mudah-mudahan urang dina hiji waktu bisa tepung lawung deui. Atuh naon rupa amanat sarta nasehati aki tangtu bakal jadi padoman hirup pikeun diri kuring. Bardan negerakeun eusi hatena anu memang nu moal bisa poho kana naon rupa kahadean Ki Jolad jeung pamajikanana. Ki Jolad ngarenghap narik napas panjang. Bet aya rasana langsa jeung seunggah rek pisah jeung Bardan teh. Puguh memang dirina geus nomplokeun kanyaah sapinuhna ka Bardan, ti mimiti nulungan jiwana terus ngubaran tatuna nepikeun kanurunkeun sapinuhna aji pangarti anu kacangking ku dirina. Nyatu bar kaitu geremiang jang Bardan. Aki milu ngadoakeun ti kaanggangan sangkan diri hidup bisa ngamalkeun ilmu nu geus kacangking luyu jeung pancen hirup anu lumaku. Geura tulung tinulungan ka sasama ngabela anu lemah ngancurkeun kajahatan jeung kadoliman. Kitu amanat ti akinya jarlu. Dianteur ku paneuteub Ki Jolad jeung pamajikanana. Harita Bardan terus miang mimiti ngalengkahkeun sukuna. Lengkah-lengkah nebeuki tembo ngeusi. Nandakeun Bardan geus jadi hiji jalma anu masagi ku pangarti. Puguh ajen elmu bela diri anu kacangking ku dirina nu disebut ulin Karangnunggal mangrupa elmu silat nu kawilang luhur ajen tahapanana. Sajroning lempang bari masih keneh ngararancang kamana nya tujuan. Bardan harita pikir mata waleh ngait ka Suwangsih nu jadi pamajikanana anu duka teuing kumaha nasibna dina waktu ayeuna. Suwangsih bener-bener goreng pisan nasib urang dina waktu ayeuna. Buah-buah dina panggihna deui oge moal bisa wawuh jeung diri akang. Sabab beungeut akang make kedok tina kulit pamere ti Ki Jolad. Tapi dagoan Suwangsih, akang bakal datang dina waktuna pikeun ngabebaskeun anjeun. Bardan nyasar beungeutna bari lempang teh kuramo-ramo leungeun kencana. Memang beungeut Bardan harita rupana beda. Puguh make kedok kulit pamere Ki Jolad malah leuwih kasep rupa Bardan dina waktu ayeuna. Ayeuna Suwangsih memang geus robah kaayaan dirina. Suwangsih geus lain Suwangsih anu baheula. Suwangsih geus jadi hiji wanita anu nyangking ulin elmu bela diri anu langsung diwarah ku si Gimbal. Suwangsih memang bisa pisan melihatena si Gimbal anu ngajadikeun si Gimbal geus henteu asa-asa dina mangsana nurunkeun pangartina ka Suwangsih anu ayeuna jadi pamajikanana.
Malah dina hiji waktu mangsana nyalse malah harita teh wanci peuting di antara sora papaes peuting kadenge guntreng ngarobrol antara si Gimbal jeung Suwangsi. Anu sacara teu sadar si Gimbal nerangkeun ngeunaan Rusiah kakuatan ilmu rambut carongcong, ilmu andalanana. Nah kira-kira na abdi bisa moal Kang neleman ilmu rambut carongcong Kang Rojak? Si Gimbal netep antep ka Suwangsi, narik napas panjang bari terus nyarita. Ulah hayang neleman eta ilmu Suwangsi. Sabab kahiji moal kuat dina latihanana jeung tirakatna. Anu kaduana memang eta ilmu teh boga kalemahan. Tapi kadeu ulah nyarita kanu sejen Suwangsihnya. Sabab akang ayeuna nyarita teh ka Suwangsih be anu jadi pamajikan. Puguh batur mah ulah aya anu nyaho saurang oge ngeunaan ieu rahasia. Suwangsi malik netep seukeut ka salakina puguh hatena mah seuri bari nyarita. Rojak, anjeun memang moal nyaho jeung moal ngarti naon maksud diri aing anu sabenerna. Ingetkeun Rojak, kema anu bakal boga pangaruh jeung kakuatan teh taya deui kajabati diri aing. Ilmu bela dirina geus kacangking kabeh ku diri aing. Ngan tinggal ayeuna diri aing kudu nyaho kana kelemahan jeung rahasia ilmu rambut carongcong. Suwangsi Delila terus nyarita deui ka si Gimbal. Nah, kumaha kitu kelemahanna teh Kang Rojak? Coba atuh terangkeun ka abdi Kang. Kang Rojak henteu kudu salempang. Da abdi lain jalma anu sejen atuh Kang. Sarta cing percaya be ka diri abdi. Maknya hal anu sifatna rahasia make jeung rek nyarita kanu sejen segala rupa Kang. Nah Kang Rojak teu percaya kitu ka diri abdi. Lain terpercaya Suwangsi. Ngan jelas akang dina waktu ayeuna bener-bener kudu nyaritakeun hal anu sabenerna teh ka jalma anu bisa dipercaya. Nu matak ayeuna ngomong teh nyatana ka Suwangsi. Nah, aya rahasia kelemahanku mah kitu Kang, eta ilmu rambut carongcong teh. Oge naon sababna pangna diri abdi moal mampu latihanana oge tirakatna. Nah kumaha kitu lalakon waktu Kang Rojak ngeuleman eta ilmu teh Kang? Si Gimbal harita terus nerangkeun lalakon dirina mangsa neuleman aji pangarti atawa ilmu rambut carongcong teh. Nu paling akhir di luar kasadaranana harita si Gimbal nerangkeun ngeunaan Rusiah antina ilmu rambut carongcong atawa rahasia ngeunaan kelemahan eta ilmu. Gambaran saeutik oge dina hatena jeung pikirna si Gimbal. Upama salila ieu Suwangsi memang nyidem hiji cita-cita jeung rarancang anu geus mimiti dilaksanakeun sanajan kakara satahap-satahap. Si Gimbal mungkas caritaanana. Tah, jadi kitu Nyai. Tapi Omat, sakali deui ngeunaan ieu rahasia kakuatan ilmu akang teh ulah aya nu nyahoeun sanajan indung suku oge nya ulah nepikeun ka dibejaan paribasana. Iwal ti ka Suwangsi akang balakang ngeunaan ieu hal. Nya nuhun be atuh lamun kitu mah Kang Rojak. Kang Rojak tos percaya ke diri abdi. Nganu ngarti nya taya anu dikilungan deui Kang Rojak dina waktu ayeuna mah ka diri abdi Kang. Jadi cek akang mah ulah hayang neuleman eta ilmu Suwangsi. Dala sanajan ayeuna oge Suwangsi geus hasil ngayakinkeun ilmu silat ti akang ngandung harti ajen tahapan ilmu Nyai geus leuwih luhur batan barudak.
Teu kudu ngarasa salempang Nyai nya. Teu kudu ngarasa salempang deui ayeuna mah. Suwangsi unggek bari imut. Katingali ayeuna mah paromana henteu boleh hegar marahmai jeung cahayaan. Puguh memang geus aya anu robah tina pribadina Suwangsi, pangaruh tina goncangan jiwa jeung tumuwuh patekadan hatena. Balukar tina anggapan yen anu jadi anak leungit, jadi mangsa sato galak, sarta salaki anu ngan tinggal ngaran. Malah waktu Suwangsi ngagolerek sare, sedengkeun Rojak masih keneh ngobrol gesan badami ngeunaan acara anu bakal dilaksanakeun. Nyatana sakuma biasa ngarampog harta banda anu lian, Suwangsi katingali sok seuri jeung nyarita sorangan. Diri ayeuna geus nyangking ilmu bela diri. Ngan jelas masih keneh panasaran pikeun diri aing. Aing inget keneh yen Kang Bardan kungsi ngobrol ka aing. Pangna lunta kapur si Rojak teh lain baingan ukur nyeri hate. Tapi leuwihna teh eta, kaburna teh bari mawa hiji kitab atawa buku pusaka Ki Sampur anu disumputkeun. Kawilang buku anu eusina ngeunaan ilmu-ilmu simpenan Ki Sampur. Iya, anu masih keneh jadi penasaran keur diri kuring. Lamun teh mah nya aya eta buku pusaka, nah di mana disimpenannya? Kitu di antara galecokna teh Suwangsi dina waktu harita. Suwangsi merhatikeun ramo-ramo leungeun jeung nyasar awakna. Jelas robah ayeuna mah kaayaan badana. Jadi semu anu teas lantaran ngeusi pangaruh tina latihan-latihan ilmu bela diri anu salila ieu diyakinkeun ku dirina. Diri aing bener-bener ngeusi ayeuna mah. Moal wani aya nu ngahina ka diri aing lamun teh hayang ngalayang jiwa. Ngan jelas aing kudu ngorek keterangan ngeunaan buku pusaka ilmuna simpenan Ki Sampur teh ya. Aing kudu bisa manggihan eta buku nu memang dibawa kabur sarta dipaok ku si Rojak. Aing masih keneh aya poe-poe jeung waktu sarta kesempatan pikeun diri aing, pikeun nganyahoankeun di mana ayana eta buku. Reup bae harita Suwangsi peureum terus sare tibra. Henteu ngarasa katarik hatena pikeun ngadengikeun babadamian si Gimbal dina nangtukeun acara poe isukan. Upama seug Suwangsi ngintip kana obrolan si Gimbal jeung sababaraha urang anak buahna dina peuting harita, tangtu Suwangsi bakal meunang katerangan yen Bardan salakina, lalaki anu dipika cinta ku dirina masih keneh aya di kieuna. Dapugu kajadian ngeunaan Bardan aya anu nulungan mah ku hiji aki-aki teh nyatana Ki Jolad. Tak can dibejakeun nepikeun ka harita oge ka Suwangsi. Tetep dicekel pageuh ku si Gimbal katut anu sejena. Ngan si Gimbal teu sadar lamun harita obrolanana nyata aya anu ngintip anu taya lian kajabat Mang Obel. Kadenge harita si Gimbal neruskeun deui caritaanana. Tembong si Kewor minangka kapercayaan si Gimbal milu ngariung jeung anu sejena. Jadi jelas urang kudu waspada. Sabab anu nulungan si Bardan teh lain jelema sambarangan. Eta aki-aki teh luhur elmuna. Sanu nyaho si Bardan bisa disalamatkeun jiwana. Leuwihna teh eta tangtu hiji waktu si Bardan bakal datang gesan ngayakeun balitungan. Si Kewor netep antep ka si Gimbal bari terilat terus milu nembrong ku omongan. Ari ceuk pikir kulama henteu kudu dipake risi jeung salampang ngeunaan si Bardan.
Sabab sanajannya oge manehna boga karep nyayakeun balitungan jeung pihak urang. Kakuatan urang dina waktu ayeuna geus nambahan lipat kali. Jumlahna anu memang teu bisa dianggap enteng. Jadi naha urang mah kudu salempang ku si Bardan, kitu ta. Si Gimbal neuteup antep ka si Kewor bari teu lila terus nyarita. Ulah nganggap enteng si Kewor. Ingetkeun, lain ngan ukur si Bardan saurang anu kudu jadi hitungan urang. Masih keneh loba jago-jago anu sejena. Anu teu mustahil umpama dina hiji waktu jadi panghalang kana naon rupa lengkah-lengkah urang. Nya geus atuh lah, teu naon. Pokona nu penting mah ayeuna urang tangtukeun we. Sasaran naha lemur mana anu bakal diranyah ku urang dina poe isukan. Sarta saha anu bakal miang geusan mimpin barudak. Coba kumaha nurutkeun ki Gimbal. Si Kewor embung paloba-loba carita jeung si Gimbal. Da puguh saha anu rek meunang atuh silih bantah caritaan jeung si Gimbal mah. Si Gimbal ngahulang sakedeung siga anu keur mikir, teu lila terus nyarita deui. Heula. Nurutkeun panalungtikan si Unis, lembur piliheun teh aya 3. Tangtu be anu kudu dipilih teh lembur anu mukti sarta anu kurang kuat pangeusi lemurna. Dina harti eueuh halangan pikeun ngalaksanakeun atawa lancarna maksud urang. Pangeusi lemurna saeutik atawa leutik buri dijauheun ka aya jagona. Lembur nu kitu tak anu kudu dijadikeun sasaran urang. Si Gimbal merek gambaran ngeunaan pilemuran anu bakal jadi bahan sasaran. Kabeh masih keneh jarempe taya anu wani cumarita iwalti si Kewor anu harita wani ngomong deui. Jadi nurutkeun pilihan ki Gimbal, nah lemur mana anu bakal ditangtukeun jadi sasaran urang. Leuwih hade urang putuskeun we sangkan sakabeh nu aya di dieu bisa ngatur diri dina waktuna. Sebab acara teh bakal dilaksanakeun dina poe isukan meureunnan. Si Gimbal ungeuk bari terus nembalan. Memang bener. Eueuh deui waktu anu hade kapaksa isukan. Jadi nurutkeun jalan pamikiran dewek mah lembur kertasana anu kudu dijadikeun sasaran upama dibandingkeun jeung 2 lembur anu sejena. Dan ingetkeun dina poe isukan moal dewek langsung anu mimpin Arandika, tapi Ki Kewor kumaha harti ku Andika sakabeh. Ceuk si Gimbal bari muterkeun paneuteub ka sakur nu aya di dinya. Karti. Kabeh nembalan meuni bareng saur manuk. Alus. Tah wayahna Kewor. Jadi isukan mah anu mimpin teh Andika. Henteu kudu kabehan cukup 15 urang anu miang nuju ka eta pilemuran. Sarta ingetkeun, ulah coba-coba hianat ka dewek lamun masih keneh betah di alam dunia, Kardi. Nyakseni. Kabeh nembalan deui saur manuk. Tutas aya kasapukan kitu mah harita si Gimbal terus ngabubarkeun riungan. Sedangkeun si Kewor neruskeun babadamian jeung anu sejena pang-pang nama anu bakal milu dina poe isukan. Sapasang panon anu ngintip ngabandungan kana eta kaayaan. Terus gura-giru muru asup ka imah gowok nu aya di tukang, nu tayalian ka jabati Mang Obel, tapi teu bisa joleureub sare. Pikirna teu weleh muter sarta hatena galecok nyarita sorangan. RMG Radio Network, gawe bareng,
jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 106,8 FM, Gita 85,8 FM, Rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak king jimat awakin nu jadi tilam ka eling Bapa henteu weleh ngapi ngajarin beranjang peuting Si Belang. Naskah Yasana Yat R. Garapan Mang Inoy. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadang takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglang Para kanca sadaya wilujeng kantun.